Midang deui, medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia, 4 anggota rampok Blambangan. Pimpinan Nyai Layung tiasa eleh ku Gardewa nalika ngadang Gardewa. Kalian enta anggota rampok tetras laporan ka Nyai Layung. Aya jajakan waran Gardewa nyelehkeun anjeunna. Anu salajengna Nyai Layung lumampah milarian Gardewa. Dugi kadinya kamari teh. Pemi telepat mah nya. Mohon urang ngajengkeun si Konceleng Lawang Saketeng karya Bagus Sarespati. Wargi Dahlia urang caturkeun di lembur Mekarjati. Si Konceleng jeung Prawira badami ngeunaan waktu anu hade mangsa salametan Rugawa ka Koncarawati. Kulawarga Prawira jeung si Konceleng pada aya dina kabungahan jeung kabagyaan. Sabab waktu pikeun rendengan Rugawa jeung Koncarawati geus ditangtukeun masing-masing pada aya dina kasapaukan. Rugawa jeung Koncarawati katingali keur leumpang paduduaan ngahaja jalan-jalan ka tempat anu anggang ti pilemuran. Leumpang barit pacekal-cekeleungeun tanda beuki antebna rasa kadeudeuh. Di tempat anu rineh jeung salse dipasieup ku pamandangan alam anu endah jeung ngarasakeun hiliwirna angin leutik. Rugawa jeung Koncarawati diuk ngarendeng di tempat anu ieu. Di hareupeun eta dua insan ngeplak pasawahan anu hejo halimpung. Kang Rugawa, abdi teu nyangki naon anu dilakukeun ku urang dina ngantepkeun pas ini. Tetela bakal janten kanyataan geuningan. Rugawa nyekelan dengan Koncarawati bari terus nyarita. Nah, salira nyimas teu bingah gitu. Ngadang wartos urang bakal salametan. Bet sasauran gitu geuningan. Sanes teu bingah, Kang. Nanging kun teu sangki beh. Hari margi abdi rumaos ti kulawarga jalmi anu tebih tina harti, tuna tina harta. Gitu. Tekedah sasauran gitu Nyimas. Sabab
Akang sababaraha kali apa nyanggemkeun. Di antara urang duaan aya kacocogan. Oge ngeunaan harta banda sareng raja kaya sanes ukuran pikeun ngudag rasa kabagjaan. Oge nangtukeun lumakuna rasa kacinta di antara urang duaan. Koncarawati nyaranekeun sirahna kana puhuleungeun Rugawa bari nyarita deui halon. Nanging masih kene tetep aya ari karisih mah abdi teh kanggo Rugawa. Naon anu janten karisi salira Nyimas teh? Cobi saurkeun bager panutan ati. Naon anu janten karisi salira teh? Inggis engke upami abdi tos kolot Kang Rugawa kagoda deui ku istri anu sanes. Margi aya nu nyaurkeun majarkeun teh ari pameget mah upami tos bosan teh sok teras ngantunkeun. Abdi oge inggis Kang kembang anu tadina mangkak ligar tutas disesep sari maduna teras ditinggalkeun. Eta karisi abdi teh Kang. Rugawa nangkep badan Koncarawati bari terus kena deui lisan. Nyimas bager jungjunan engkang. Nah, bet kagungan emutan dugi kakadinya keningan. Henteu sadayana lalaki kitu Nyimas. Sabab henteu kirang-kirang lalaki anu kagungan pamadegan. Yen rasa cinta teh mangrupa anugerah ti anu maha kawasa. Ulah dilalawora sabab bisi matak jadi mamala. Komo ari akang mah sasatna emut bae kana papatah ti tuang rama. Pikeun kalumangsungan ngarumah tangga anu tentrem taya deui nyata hiji indung hiji bapa waktu anu ngajadi. Jodoh marek pegat upama sanes kupati. Apan gitu Nyimas? Koncarawati males rangkulan Rugawa bari terus nyarita deui. Bingah abdi Kang nguping eta kausaran kasauran ti Kang. Bet asa lega ya alhamdulillah. Nanging nah eta teh leres tembus kana kalbu parat kana manah Kang. Sanes mengukur pangukir piwir. Ih, ari Nyimas betkun teu percaya ka engkang. Tuh tingali gunung anu ngajentul, angin anu ngahiliwir. Ayeuna dirasakeun ku urang duaan. Lir geterna rasa kacinta urang duaan. Jentulna gunung hiliwirna angin sareng kaendahan ieu alam sanes didamel ku urang Nyimas, sanes dadamelan urang. Namung ku pangersana anu maha kawasa nya kitu deui rasa cinta urang duaan. Atuh panginten akang jadi jalma anu teu iman upama teu satia kana ieu rasa cinta. Pinter oke Kang Rugawa nyariosna teh nya. Mudah-mudahan nih ulah mengukur cariosan wungkul. Janten Nyimas teu percaya ka engkang bari nanya gitu. Ih, sanes teu percanten Kang Rugawa. Nanging abdi wajar upami gaduh karisi sareng kasalempangan. Margi rumaos jadi abdi anu laif Kang. Jep sajongjongan mah taya nu cumarita. Areng hapan napas ngajadi hiji. Iwa ti Rugawa jeung Koncarawati anu bisa ngarasakeun ayana kaendahan tembang-tembang katresna anu ngamuara jero dada.
Puguh memang lebah dinya endahna geter katresna. Pikeun dua insan anu keur jajab ka cinta memang sagarupa jadi endah. Alam dunya lir upama dirina anu boga. Rugawa pinanggih jeung kabagjaan nya kitu deui Koncarawati. Sokomo geus aya kapastian ngeunaan waktuna tereh salametan. Dahlia di tempat sejen Gardewa dulur sakembaran Rugawa anu keur orok keneh diculik ku Nini Samurti diasuh sarta digedekeun ku Nini Samurti jeung Umayi masih keneh keur lumampah neneangan si Konceleng anu bakal ditindak ku dirina. Gardewa da puguh jalma anu kakarak lunta di tempat pangasingan Umayi acan aya pangalaman ngambah kapilemuran. Tematak aneh upama sok rajen loba sasab dina nyorang lampahna. Seperti harita Gardewa anu keur neneangan si Konceleng ditempungkeun jeung Nyai Layung anu memang ngahaja neangan Gardewa. Gardewa kaget oge ningali Nyai Layung. Awewe ngora nu rupana geulis tur pakulitanana koneng umyang datang nyamperkeun ka Gardewa malah terus nyarita. Anjeun bener anu katelah Gardewa. Ente kudu mungkir, jawab secara jujur. Gardewa seuri terus ngajawab. Awewe geulis rupa nyamperkeun lalaki. Wanian. Memang bener Nyai. Gardewa teh ngaran kuring. Nah, aya kepentingan naon kitu? Nyai Layung acan ngajawab pananya Gardewa. Rutret kaluhur kahandap bangun keur naksir kayaan Gardewa. Kituna teh bari diupat dina jero hatena. Nyata memang jajaka anu gagah ieu anu ngaran Gardewa teh. Paingan opat anak buah aing eueuh nu mampu pikeun ngungkulan pangartina. Tapi diri aing penasaran ye, upama teu ngabuktikeun langsung ku sorangan. Memang gagah jeung kasep ieu jajakan nu ngaran Gardewa teh. Ngan kereng jeung galak paromana geuningan. Ulah melong terus kitu Nyai. Akang jadi siga anu teu di baju ieu teh yo, dipelongkeun kitu. Ningali naon atuh Ge. Saha ari Nyai? Saha Nyai teh anu sabenerna? Batuanian make jeung megat si Gardewa segala rupa. Nyai Layung tangtu be kudu nemongkeun komarawibawana di hareupeun anak buahna anu harita maturan. Dina sikep anu galak jeung caritaan anu tandes, Nyai Layung terus nyarita. Gardewa, sanajan urang kakarak panggih ayeuna, di antara urang sabenerna geus aya pasoalan ieu teh. Aya pasoalan? Ulah kitu Nyai tong kitu. Manehan tong ngadaguan ambek kuring ya. Pasoalan naon di antara urang? Coba jelaskeun. Gardewa, leuwih ti heula kuring ayeuna bakal ngawanohkeun diri. Ngaran kuring anu katelah Nyai Layung. Sanajan pangawak awewe, tapi kuring salaku pamimpin rampog Blambangan. Anak buah kuring kabehanana tunduk jeung patuh ka kula. Jadi jelas di antara urang geus aya pasoalan. Gardewa kahudang ingetanana. Yan opat anggota rampog Blambangan anu ngahadang dirina jadi pacunang ku manehna. Oh. Jadi ieu Nyai Layung teh anu mimpin rampok Blambangan. Hebat. Bikang tapi jagoan ya.
Hah? Terus rek kumaha? Rek kumaha? Tangtu be. Pasoalan di antara orang kudu dibereskeun Gardewa. Sabab sing saha anu wani nyieun urusan jeung pihak rampung Blambangan ngandung harti geus sayaga diri pikeun narima akibatna. Hebat. Bener-bener hebat. Awewe galak jeung keur ngambek ya. Nyai Layung. Leuwih hade ayeuna nama nyingkir tinggalkeun ieu patempatan. Si Gardewa teu hayang nyieun kaributan jeung Bikang. Hina jadina upama kuring kudu nying hareupan Bikang. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan ti Gardewa saperti itu. Ugu be Nyai Layung kasinggung hatena. Beungeutna nyiak beureum neuteub seukeut ka Gardewa terus nyarita deui. Andika ulah kurang ajar sarta jumago Gardewa. Nyai Layung moal make kudu sieun pikeun mere tindakan ke jalma saperti Andika. Ulah disaruakeun kuring jeung anak buah kula. Kuring sanggup pikeun ijen jajaten ngelawan Andika Gardewa. Nyai Layung langsung nangtukeun sikepna pikeun nangtang ijen jajaten ka Gardewa. Gardewa seuri, tapi seurina lain seuri biasa. Sabab paromana jadi tambah kereng jeung galak. Mane hayang ngelehkeun lalaki Nyai Layung. Bikang nangtang tarung ka jalo. Bener-bener mane geus bosen hirup gitu mah. Ayo sor geura tembongkeun ka wani jeung ka bisa maneh Nyai Layung. Nyai Layung memang geus nekadkeun dina hatena pikeun nguji pangarti Gardewa anu ceuk anak buahna mah kawilang luar biasa ajen pangartina dina hal ilmu bela diri. Urang buktikeun ayeuna Gardewa. Sanajan kuring pangawak awewe, pacan tangtu bisa eleh jajaten ku Andika. Urang mimitian ieu tarung Gardewa. Kaluarkeun pakarang Andika. Nyai Layung harita terus mesat pedangna mangrupa pakarang anu jadi andalanana. Gardewa neuteub seukeut ka Nyai Layung terus nyarita deui. Si Gardewa tarang ngagunakeun pakarang. Coba gunakeun eta pakarang kana badan dewek. Upama aya nu teurak disembah tamaneh ku aing teh Nyai Layung. Bener-bener sombong Andika Gardewa. Coba tadah ieu panarajang. Nyai Layung geus teu kuat nahan amarahna, langsung harita maju narajang ka Gardewa. Pedang dina leungeun Nyai Layung kawilang ngabahayakeun sabab jurus-jurus anu digunakeun ku Nyai Layung mangrupa jurus simpenan anu arang langka digunakeun upama henteu nying hareupan lawan anu berat. Tapi Gardewa bangun anu geus nyaho karena kekuatan lawan. Harita teu katingali bingung, malah bangun anu salse be dina nying hareupan jeung nyinggahan panarajang lawan. Lima jurus geus lumangsung. Nyai Layung masih tacan bisa ngasupkeun panarajangna. Dina kasempetan jurus anu kagenep, Gardewa bangun ngahaja henteu nyingkahan mata pedang lawan. Nyai Layung kaget jeung ato. Sabab Gardewa dianggapna lalawora, nganggap enteng kaseugetan pedangna. Tapi kacida kagetan Nyai Layung dina waktu harita. Sabab sabetan pedangna anu keuna kana Gardewa teu mempan. Nyai Layung mundur ka tukang. Meh teu percaya karena sapasang panona upama pedangna teu mampu nembus kulit Gardewa.
pedang teh kurang seket Layung. Kurang seket pedang teh. Bisi mani masih kene penasaran. Coba dia sekali deui tah. Tah. Coba sekali deui tah. Si Gardewa enteng teuing atuh nying hareupan pedang nu kieu mah. Tah penasaran tah sekali deui tah. Nyai Layung ngahegak napasna. Kabuka ieu mah panonna nyata Gardewa jajaka anu pilih tanding. Nyai Layung netep seukeut ka Gardewa bari ngupat jero hatena. Nyata bener luar biasa ilmu Gardewa. Ieu jajaka kudu dibageuran. Aing kudu bisa mikat hatena. Ku cara kitu mangka bakal jadi kekuatan anu hebat pikeun diri aing dina mingpin jeung ngamekarkeun kekuatan rampok Blambangan. Tapi masih kena penasaran aing hayang nyaho sakali dari kita rajang sia. Nyai Layung awangun deui pasangan. Masih kena penasaran sigeuna mah tacan yakin sapinuhna kana kahebatan Gardewa. Lamun memang masih kena penasaran Nyai Layung, sok maju ka dieu. Sok tarajang deui ya. Si Gardewa masih kena aya waktu pikeun ngalayananana. Tadah ieu panarajang ti kuring Gardewa. Nyai Layung harita maju dari narajang seperti tadi. Malah lebih cepet jeung lebih rosa tanagana. Tapi pikeun anu kadua kalina, pedang Nyai Layung tetep teu mempan kana anggota badan lawan. Nyai Layung bener-bener kaget ku eta kaayaan. Dina keur kaget saperti kitu, Gardewa nembongkeun wawasena. Pikelang leungeun Nyai Layung dikepret. Uramo leungeun Gardewa. Katingalina mah ngepret biasa, tapi balukarna Nyai Layung nepikeun ka ngagero tarik bari pedang ngaclang cukup jauh. Silebet, dos, celeng. Nyai Layung mundur ka tukang bari muringis nyengir. Gardewa nyerenge seuri terus nyarita. Kumaha Nyai? Kumaha? Kekeh masih kene penasaran hayang nguji ka Akang. Moal bisa eleh ku Bikang anu ngaran si Gardewa mah Nyai Layung, moal eleh ku Bikang. Nyai Layung sadar kana kaayaan. Dirina memang lain pitandingan Gardewa, malah timbul maksud sejen dina hatena. Nyai Layung netep ka Gardewa, imut ngagelenyu terus nyarita. Abdi bener-bener sugema, sabab nyata tetela geningan Kang Gardewa lalaki anu hebat. Jago tanpa tandingan anu lain bae nyangking ilmu bela diri anu masagi. Tapi boga kekuatan ilmu weduk anu teu sambarangan jago bisa nyangking eta kekuatan. Gardewa seuri ka Nyai Layung terus nyarita deui. Untung Nyai Layung awewe sarta boga rupa anu geulis. Lamun segelain awewe geulis mah sarta boga maksud lain ngan sakadar muji pangarti, tangtu meureunnan moal diberedi ampun dah. Ih, abdi henteu kumawani ayeuna mah Kang Gardewa. Malah terus terang abdi ngarasa penasaran. Jago saperti Kang Gardewa lumampa nyorangan bangun aya nu keur di teangan ieu teh Kang. Neangan naon? Memang bener. Akang keur neangan musuh satru kabuyutan jelema anu ngaran si Konsleng. Nyai Layung katingali paromana robah ngemuka kaget waktu Gardewa nyebutkeun ngaran si Konsleng. Si Konsleng? Jadi musuh satru kabuyutan Kang Gardewa teh si Konsleng. Bener Nyai. Si Konsleng ku Akang kudu kapanggih sanajan aya di mana bae oge. Si Konsleng jeung kulawargana kudu ditumpur ludeskeun ku Akang.
Nyai Layung nyaho di mana lebah-lebahna lembur mekar jati, di mana dumuk matuh nasi konseleng nyaho. Nyai Layung jadi beki bunga hatena, sababikeun golongan jalma jahat seperti rampok belambangan anu dipimpinna, jalma seperti si konseleng anu sok ngalawan kejahatan tangtu be mangrupa musuhna oge. Atuh ari kitu mah urang teh sajalan Kang Gardewa. Abdi oge memang musuh atau ai kasih konseleng mah. Ngan terus terang, abdi teu sanggup pikeun nying hareupanana. Sabab ajen pangarti si konseleng teu bisa dianggap enteng. Nu matak dewek teh panasaran ya teh Nyai Layung. Lamun bener nyaho di mana pernah nalembur mekar jati, tah baturan akang pikeun neangan si konseleng. Nyai Layung lempang nyamperkeun ka Gardewa. Geus teu asa-asa deui nyekelan dengan Gardewa bari imut ngagelenyu, imut anu ngandung pangirut. Terus Nyai Layung nyarita deui. Tenang heula Kang Gardewa. Pikeun ngahuntal maksud Kang Gardewa gampang. Abdi sanggup pikeun ngabantu sapinuhna. Sabab si konseleng musuh Kang Gardewa sarua we. Musuh abdi oge, Kang. Urang bahas eta masalah di tempat abdi, Kang. Hiji kahormatan pikeun abdi upama bisa ngajamu Kang Gardewa. Hitung-hitung leureun heula. Ngeunaan lamur mekar jati abdi geus apa? Abdi boga kayakinan Kang Gardewa bakal mampu ngala jiwana si konseleng. Jadi maksudna ayeuna akang rek dihormat ku Nyai Layung gitu. Lamun memang gitu mah nya teu naon. Tapi ingatkan, ulah nepikeun kabohong, nuduhkeun atawa nganter ka lemur mekar jati ya Nyai Layung ya. Ulah nepi kabohong ya. Sing percaya ka abdi Kang Gardewa. Sanajan urang kakarak tepung ayeuna, tapi urang bisa ngahijikeun diri. Lantaran memang urang satujuan, Kang. Ayo, ayeuna mah urang ka tempat abdi heula, Kang Gardewa. Nyai Layung geus teu asa-asa, terus ngaleng leungeun Gardewa diajakan indit ninggalkeun eta patempatan. Gardewa oge teu baha, buka teuing kumaha bet aya rasa suka jeung nikmat mangsa leumpang ngarendeng jeung Nyai Layung. Waktosna wargi geuningan parantos teu nyekapan dewa. Kedah dipungkas deui ya. Serial si konseling dinten ieu insyaallah lain jeung urang lajengkeun kumaha lalampahan Gardewa sareng Nyai Layung salajengna urang guar sakedik-sakedik anjing nya. Atus sim kuring dinten ieu anu mancan tugas Pun Deden Meri amit mundur amit mungkur kasadayana atur nuhun kana sade paratos sarapuntun tina samudaya kelepatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prungrah, gugu-gugu goyang. Wargi Dahlia, cag heula, urang cageun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.